Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Temana nyaeta Sasakala Bojong Emas. Nu pikeun ayeuna mah dongeng teh atos dugi ka bagian akhir. Nya panginten bade diteraskeun weh nya. Mangga atuh ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Sainditna balat Demak nutilwanting haruleng lir jararauh paninengan. Malah ari akireog cakentring mah mani uleng ngalamuna. Tetela pajamanan teh geus robah nyai, urang kudu mikir leuwih panjang deui pikeun hirup pikahareupeun. Ceuk akireog cakentring. Boh Nyi Permatasari boh wastu parahyang teu lemek teu nyarek, teu ngomentaran nanaon. Malah tepi ka isukna jeung tepi ka isukna deui. Mirenggeuh anu duaan ieu henteu cacarita nanaon. Aki reog cakentring oge teu wani tumanya naon sababna. Sababaraha bulan ti harita ka eta tempat jol deui anu datang. Nu ayeuna mah lain prajurit anu samagreng ku pakarang seukeut bari ucap-ucapna eudeg jeung songong. Nu datang teh ukur lalaki tengah tubuh, dijubah bodas, disorban bodas, kaditu kadieu mamawa tasbih. Assalamualaikum. Rampes, ceuk anu ti jero kuil. Saha eta ieu? Nu ti meuni jeung bade aya kaperyogian naon? Ceuk aki reog cakentring. Kaula mah anu keur ngumbara we. Gawe teh ukur nutur-nutur indung suku. Tapi ketah da aya ari anu disejamah. Ceuk eta lalaki tengah tubuh anu janggotna sajengkal teh. Kitu karah aya anu diseja nya. Kinten-kintenan naon saupami teu kaabotan didugikeun ka jisim kaula. Ceuk aki reog cakentring. Ari geus ditanya kitu mah ngan daradat bae eta lalaki nerangkeun pamaksuddanana yen salila ieu manehna keur ngayakeun syiar Islam. Balaka bae kaula salila ngumbara teh geus kumawani ngayakeun uar pangajak sangkan saha bae arasup agama Allah. Nyaeta agama Islam teh ngaranna. Ceuk eta lalaki bari saterusna nerangkeun bag-bagan agama Islam kalawan sabar jeung ngagunakeun tata basa anu matak geunah kadengena. Malah ari aki reog cakentring mah mani unggut-unggutan bari ngagelenyu. Bakatingku kagagasku pedaran lalaki nu dijubah bodas teh. Salami ieu jisim kaula oge nuju ngemut-ngemut sareng nimbang-nimbang. Beuki dipikir beuki kaemut yen leres Islam teh agama anu sajati. Nuhun atuh salira dongkap ka dieu. Margi ku jalan kitu jisim kaula tiasa dituyun kumaha carana janten muslim nu sajati. Ceuk aki reog cakentring. Kumaha ari anu duaan ieu? Ceuk lalaki anu dijubah bodas bari ngareret Nyi Permatasari.
jeung ka wastu parahyang. Anu ditanya ukur seri ipis bari netep ka jauhna. Nyi Permatasari nyarita teu babari pindah agama teh komomun samemehna geus boga kayakinan sorangan. Kaula embung sarakah dina urusan kayakinan hiji ge cukup. Nu penting sajati dina ngamalkeunana babakti ka sasama manusia, babakti ka alam, babakti ka anu nyiptakeunana. Tembal Nyi Permatasari. Wastu parahyang oge nyaritana teu beda ti kitu. Dina harti pada nolak pindah agama. Nya henteu nanaon, da kaula oge moal maksa. Sabab tugas kaula mah ukur ngayakeun uar pangajak. Dumeh kaula geus apal kana mulyana agama kaula ieu. Soal digugu jeung henteuna kaula teu boga kakawasaan. Iwal Gusti Allah, cek lalaki nu dijubah bodas tea. Aki reok cakentring panonna barebe malah aya sakeclak cimata murag kana pipina. Aki teh geus kolot, boha esuk, boha pageto, umur teh beak. Ngan kusabab masih keneh aya kapanasaran dina nyampurnakeun bebeneran. Aki ayeuna eudeg milu ka ieu jalma. Cek aki reok cakentring. Boh Nyi Permatasari boh wastu parahyang. Unggek nya tujuan. Tapi semah teh henteu wakal langsung ingkah. Menang 3 poe mah tetep aya di eta tempat. Nyi Permatasari teu owel nyuguhan dahar jeung inum. Malah henteu katembong rasa tugenah dumeh. Beda pamadegan dina kayakinan. Mun pareng ngobrol soal nu sejen-sejen estu akur. Ngan di mana disalenggorkeun kana bag-bagan agama, Nyi Permatasari oge geuwat nyalenggorkeun. Poe kaopat lalaki tengah tuh teh mimiti amitan. Aki reok cakentring oge milu beberes, da jang yerek milu ngumbara. Pikeun nu pamungkas si lalaki uar pangajak deui, sugan bae cenah nu boga kuil babalik pikir hayang pindah agama. Ngan kusabab nu ditalek geus gideg deui bae. Atuh akhirna mah si jubah bodas teh tulus amitanana. Kaula ngadunga muga-muga dina hiji waktos salira duaan dipasihan hidayah ku Gusti Allah. Cek si lalaki di jubah bodas. Ade sing iatna nya sabab hirup beuki kahareup beuki berat. Aki henteu weleh ngadunga eukeur kasalametan andika duaan. Cek aki cakentring papagah jeung amanah. Malah ari geus seubeuh silih dungakeun mah semah mimiti ninggalkeun palataran candi. Bari dianter ku tetep ceuleuyeut ti pihak pribumi. Bisa jadi boh Nyi Permatasari boh wastu parahyang ngaku kana omongan aki cakentring. Yen kusabab ayana parobahan zaman, hirup maranehna teh bakal beuki berat di pilampahna. Da bisa jadi kitu. Dina tahun-tahun saterusna mulasara ka regejegan Candi Purnahyang teh. Di eta candi beuki ngurangan bae. Mun jauh samemehna Candi Purnahyang teh kajojo ka mana meni. Mun jauh samemehna Candi Purnahyang teh jadi kareueus penduduk sabudeureunana. Ayeuna mah jadi nari kolot. Saban poe, saban minggu, saban bulan Candi Purnahyang beuki ti isen bae.
malah satahun campleng eueuh nu datang. Luyu jeung beuki nyebarna Islam hirup huripna Candi Purnahyang beuki nyirorot beuki taya dangyangan. Eta teh ku sabab loba jalma parindah agama. Tahun 1580 Masehi komara Candi Purnahyang parem pisan. Eta teh saprak Nyi Permatasari maot, malah kabejakeun wastu Parahyang oge sarwa maot. Layon Nyi Permatasari dikurepkeun di pipir Candi Purnahyang, ari wastu Parahyang teu kacaturkeun di mana maotna jeung kumaha cara nyampurnakeunana. Nyi Permatasari disampurnakeun jasadna ku cara dikurepkeun. Eta teh ku sabab penduduk sanggeus ganti agama jadi ganti kebiasaan. Ari sanggeus Nyi Permatasari jeung wastu Parahyang maraot mah Candi Purnahyang teh sasat geus eueuh anu ngurus. Sataun teu kaurus, 10 tahun teu kaurus. Di sabudeureun candi teh barala jeung leubet kakayon. Adegan candi oge hieum kabuleun areuy-areuyan. Malah ku ayana gangguan alam, pondasi candi oge jadi daroyong, bentuk candi jadi ting parewong. Ngan beuki parnana pisan mah sanggeus zaman beuki ngahaeup ka dieu. Dina nutup abad ka-18 loba omamen jeung babagian candi anu laleungit. Lain leungit kaoyageun ku lini, tapi leungit dumeh dicokotan ku jalma. Aya anu ngakukeun tugas di pamarentah jang di Pulasara, di Muskala. Aya anu didudutan kitu bae ku jalma anu teu tanggung jawab. Malah aya oge nu dipek-prekan. Kiwari Candi Purnahyang ngan ukur sesana, tapi ukur mangrupa gundukan batu leutik. Geus teu mangrupa candi deui. Ngan ngaran Purnahyang mah malah leungitna ge di abad-abad beh ditu keneh. Zaman kiwari katelahna ukur candi bojong emas we. Tah sakitu pamiarsa Ujang Combronya. Dongeng bagian panutup di dongeng anu pertama. Mung nya ieu teh caritaan dongeng anu latar belakangna dimumule di zaman Karajaan Pajajaran akhirnya panginten anu gaduh kakaitan sareng ngaguar agama Islam. Dan di zaman eta mah kapercayaan agama nu sateuacan Islam teh nyantos mulai nurun lemah gitu. Jeung memang aya prosesna gitu ti kumaha tiasa narimakeun ieu kapercayaan agama anu baru gitulah nya. Anu pikeun engke nama ieu teh janten agama nu sampurna gitu. Anu tiasa ngageureuhkeun umat. Anu sabenerna mah karajaan anu tos saterang Ujang Combronya anu tos Islam mah di Cirebon, di payunna nya ti kapungkur zaman sejarah mada pangaruhna ti Kerajaan Demak. Sareng oge anu kerajaan sabelah Pajajaran eta Banten oge tos Islam, tos janten dipimpinna ku sultan. Nah meureun sasa-sasana ka dieu ka bagian pelosok kitu nya nu sasa kerajaan Sunda teh tos teu araya. Anu terakhir mah ku Ujang Combro terang mah geuning aya sabagian tampuk
kerajaan Sunda diserahkan ku nya Prabu Siliwangi lah utusanana mangrupa mahkota teh lah binokasih mun teu salah ka Pangeran Gesan Ulun kitu mun teu salah mah nya aya da abdi terang eta museumna di mana di Sumedang cenah. Nah eta akhir tinu kadigdayaan Kerajaan Pajajaran teh terakhir di dinya gitu pamiarsanya. Nah mungkin tuh ieu teh dongengan teh lumayan panjang kumarin teh tanah gitu ya tinu awal ka ayeuna terakhir. Jadi sangkut paut nama tinu ilmu kabudayaan mah ya cuman ya selebihnya memang aya nu disisipkeun tentang perjalanan gitulah ngaguarkeun agama Islam gitu ngan benten-benten we carana sareng tokoh-tokohna nu di jero ieu dongeng teh nya dongeng Sasakala Bojong Emas ieu teh mantep ieu dongengna insyaallah engke kapayuna mengujang combro milarian deui dongeng nu lengkep lah tapi nu santai nu tiasa ngahibur jeung aya petikan-petikan amanatna lah nya kitu we. Mun atuh ka pamiarsa punten nya janten lami abi bade pamit lah. Amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.